Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng akinya di acara Dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamirsa wengi ieu aki tiasa nepangan deui nya urang medar lalakon enggal. Umargi nu requestna seuseurna palain raskeun dongeng Sanjaya atuh Tepas Sunda manya. Teras we medar dongeng Sanjaya. Urang pedar lalakon Sanjaya galunggung dina terasan dongeng anu judulna Tapak Siluman. Ieu dongeng rekan dadangha oge didongengkeun ku Kidagar, mugi we tiasa janten panglipur kalbu, pangmeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun kecape saparantosan urang sadinten kasab milari kipayah oge mulangkeun katineng. Kawanci kapungkur tetapi zaman kapungkurnya di mana hiburan orang teh ngadanggukeun dongeng Sunda di payunan radio ting darepong nya. Zaman kiwari mah ngadepongna payunan HP pamiarsanya, muterna oge di YouTube sanes di radio deui. Ulah hilap nu teu acan subscribe nu nembean manco mangga di subscribe heula ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakinna neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge ngarojong pedaran-pedaran dongeng aki. Boh nge-share ka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui mugi sadayana aya dina ginanjar kabijangan teu kirang sapapaosna. Urang mimitian bae dongeng enggalna pamirsa, masih dongeng serial Silat Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina judul Tapak Siluman. Parsamakna sorawugna mangga kaparayun sadayana prung Wanci hanet moyan srangenge bengras mancarkeun sinarna ti tebeh wetan. Nyaangan buana panca tengah. Langit katempo lenglang tayaling-aling. Mega bodas nu biasana ting arumpluk. Teuing leungit ka mana. Angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan ting korosak sorana kawas tatabuhan gending alam. Harita Sanjaya keur lempang nyorangan. Lempang salse mapai jalan satapak di sisi hiji leuweung. Lengkahna ngadadak eureun. Kusabab pangrungunan nu seukeut ngadenge sora jalma anu keur pasea. Kawas jalma nu rek tarung sigana leuwih ti 2 urang ieu. Aing panasaran saha maranehna, saha nu nyaho. Aya sobat aing anu keur butuh bantuan. Mikir ka palebah dinya Sanjaya teh gancang ngolebat nuju ka arah datangna sora. Sanjaya nyalingker ka satukangan tangga caringin badag, panonna neuteup ka arah hiji suku pasir cadas. Di mana di dinya teh katampo aya sababaraha urang jalma anu keur adu hareupan. Tarung teh sigana bae karake dimimitian, harita katempo ku Sanjaya saurang wanojangora nangtung bari masang kuda-kuda. Yang hareupan 3 urang lalaki nu kabehanana ge sirahna teh barotak alias dugul. Si wanoja ditaksir paling ge umurna 20 tahun. Bukna ponok diponi palebah hareupna. Bajuna eueuh leungeunnan, warnana hideung dihias ku totol-totol wajah kawas paku payung.
leungeun papakeanna teh eueuh leungeunnan, kerahna katempo jegreg nangtung nutupan sawareh beuheungna. Kahandapna make calana hideung anu palebah sisina sarua dihias ku totol-totol baruleud wajah bodas kawas paku payung. Bebeurna anu warna bodas totol-totol hideung. Dipake nyelapkeun pakarang mangrupa pedang anu perahna tina kuningan sari anu diukir. Si Wanoja katempo tenang, panonna nu buleud bersih nitenan 3 urang lawana. Dina dadana make kalung hideung nu gegantelna teh tina batu merah dalima sagede siki sawo. Sarua jeung warna antingna anu leutik. Sigana gede kawan ieu teh Wanoja teh. Teka tempo gimir saeutik nyang hareupan lawan-lawanna. Gerentes Sanjaya anu kiwari mah pindah tempat nyumputna di luhur tangkal caringin. Si Wanoja nyang hareupan 3 lalaki gundul anu masing-masing mibana pangawakan jangkung jeung keker. Beungeut satiluna eueuh nu ramah saeutik ge. Kabehanana budi amprotan mibana beungeut pikasieunun sanajan bentuk tulang careham jeung beungeutna beda, tapi form sarua kejem jeung telenges katempo jelas. Maranehna make papakean anu beda, anu make papakean sing sarua hideung mibana panon leutik, tapi teteupana mancarkeun sinar tiis anu ngabekukeun getih. Pakarangna mangrupa bedaug rubak anu ngagaplek dina cangkengna. Sedengkeun nu di baju beureum calana hideung, panonna biasa bae tapi halisna kandal ngajedig. Bibirna oge kandal kadeplik, awakna katampo ting berhil pinuh ku urat-urat. Pakarangna hiji parang anu gagangna mangrupa ukiran hulu manuk. Nu hijina deui mah make rompi biru di calana hideung. Dadana katempo kandal rubak teuas kawas anu ngabatu. Kumisna baplang sangadulang hiji bedaug anu seseukeutna reregean kawas ragaji minangka pakarang andalanana. Eta bedaug geus dilugas tina sarangkana, geus dicekel di leungeun katuhu, siap pikeun dikadekeun ka si Wanoja ngora. Saha tilu jalma dugul eta nya aing karak ayeuna nempo maranehna. Gerentes Sanjaya ngabatin. Leuwih hade aing ngagunakeun ilmu sadap sora pikeun ngadengikeun obrolan maranehna. Nya santeun aing teh bisa nyaho ngaran-ngaran maranehna. Ilmu sadap sora teh hiji ilmu anu bisa nyadap omongan jalma ti jarak jauh. Jawara pedang dewa mibanda eta ilmu matakna teu aneh lamun Sanjaya bisa apal kana pasoalan-pasoalan batur bari manehna nyumput nyamuni. Tapi samemeh ilmu sadap sora dipetakeun. Lalaki dugul anu nyekelan bedaug kawas ragaji kaburu maju narajang ka si Wanoja. Seranganana gancang meh bae bedaugna teh ngababad dada montokna si Wanoja hiu wut jeleng. Si Wanoja teh salto ka tukang bari gerakanna teh leh rika juralit jeleg. Si Wanoja nangtung ajeg tuluy langsung males narajang. Leungeun katuhuna ngagendak ka hareup bari 2 sukuna rada ditilep plesat. Sinar hejo ipis leutik ngablesat kaluar tina dampal leungeunna si Wanoja. Sinar hejo eta saking leutik jeung ipisna meh bae teu katempo. Tapi panon seukeutna jawara pedang dewa bisa nitenan kana sinar hejo eta. Sinar hejo teh ngahanca kana cangkengna si rompi biru dina kaayaan manehna keur ngalayang di luhur sababrek narajang deui ka si Wanoja. Wut ceger celeng brak bruk. Ayo bedul dia. Ngagero lain si rompi biru tapi na baturna nu make baju beureum di calana hideung. Sabab si baju beureum teh katubruk tarik ku si rompi biru. Tapi ka awakna kabawa mental sarta labuh nangkarak bengkang katindihan ku awak badagna si rompi biru.
Awak baturna anu nindihan eta gancang didorong sakuat tenaga. Wut, si rompi biru macang deui. Tuluy rag-rag dina kayan beheungna nilep blub. Kadenge sorana kawas bangkong anu kapencet. Sedangkan si baju beureum gancang nangtung deui dina hiji gerakan ngulinkeun cangkeng. Hiut wut jeleg. Panonna neuteub buringas ka si Wanoja. Sementara eta si baju hideung ukur ngajengjen bari molohok panonna neuteub ka arah si baju biru. Sawaktu si baju beureum nyabut parangna satarek narajang ka si Wanoja. Ngadadak leungeun si baju hideung teh ngangkat ngahadang dina dadana si baju beureum. Akibatna gerakan si baju beureum katahan. Manehna gancang malik neuteub ka baturna bari panonna teh buringas. Naon? Geremna bari nahan amarah. Kambodo si kalapuser. Palon si baju hideung. Dua lalaki butak eta bareng neuteub kayan si kalapuser anu make rompi biru eta. Si baju beureum anu geus nyekelan parang eta ngaranjuk nempo awakna kalapuser ngelunkeun haseup ipis. Awak anu badag eta ngadadak susut. Beki lila beki susut awakna beki leutik kawas anu kasedot ku angin. Si baju beureum jadi ngajengjen di tempatna olohok bangong kawas si baju hideung. Akhirna maranehna nyaksian parubahan si kalapuser anu tadina awakna jangkung badag teh susut jadi begang langkoyang jeung peot. Tangtu bae kayan si kalapuser geus eueuh nyawaan kusabab manehna ngagoler di taneuh bari teu usik saeutik ge kajaba susutna awak. Dua lalaki dugul teh munur salengkah. Sanggeusna sadar lamun si kalapuser jadi mayit anu kari tulang dibungkus ku kulit. Daging jeung sakabeh jeroanana kawas anu ngaleungit disedot ku hawa. Kayanana pikawatireun pisan sirah dugulna jadi ngaleutikan kawas tangkorak anu dibungkus ku kulit anu karijut. Di luhur tangkal Sanjay oge kataji ku eta kajadian manehna ngadedengekeun obrolanna dua lalaki dugul. Ieu Wanoja leuwih bahaya euy ti lanceukna kalatungir. Cek si baju hideung. Padul, urang tarayang we lah babarengan kalabolong. Seret. Si baju hideung anu disebut kalabolong ku kalatungir nyabut badaug grubakna. Pamirsa sadayana ulah hilap, ieu dongeng teh masih dialpukahan ku Sopi sareng Lajada. Syukur pamirsa nu resep gula galeuh di Sopi atanapi Lajada nya pamirsa, mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Kandun klik we salah sawios produkna saparantosna lebat ka Lajada tinapi ka Sopi mah. Pamirsa tiasa gulah galeuh naon bae oge sakahoyong sareng saperyogina pamirsa nya bade ngagaleuh panci, topi, raksukan, sendal sareng sajabina mangga bebas pamirsa. Henteu diwajibkeun kangge ngagaleuh buku-buku atanapi ikat atanapi barang-barang anu dipajang di dongeng Aki eta mah ngan saukur kangge link atanapi jalan pantau lebet ka aplikasi Sopi atanapi Lajada mangga. Hatur nuhun kangge nu parantos balanja, parantos ngarojong nya ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng Aki. Sami sareng ngabantos eta teh kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keur ieu dongengna prung ah. Serat si baju hideung anu disebut kalabolong ku kalatungir nyabut badaug grubakna. Saterusna dua nana ngagajleng maju babarengan pikeun ngahurup si Wanoja. Hiuk-hiuk. Badaug grubak jeung parang panjang baheula-heula hayang ngarecah awak sampulurna si Wanoja anu mibana kulit koneng umyang eta. Hiya!
Awakna Kalatunggir anu make baju beureum, tarik jeung panjang mawa aweuhan. Soda gorowokna Kalatunggir dibarengan ku tenaga jero jadi bisa nyieun gejed kana gerakan lawana. Tapi si Wanoja sigana bae teu kapangaruhan ku geteran sorana Kalatunggir. Nyatana si Wanoja gancang melentingkeun awakna naek ka luhur. Hiuk hiuk plos plos, dua panarajang lawan bisa disingkahan sekaligus. Wuku celeg. Sanggeus dua kali salto, si Wanoja turun tilu lengkah di satukangan Kalatunggir jeung Kalabolong. Kalatunggir jeung Kalabolong gancang malik maksudna mah rek tuluy narajang, tapi si Wanoja leuwih ti heula miheulaan. Ngagerakeun dua sukunan nejeh ka tukang sekaligus. Wut wut duk. Arah! Kalatunggir ngadayagdag mundur sawa beungeutna katajong pisan ku suku si Wanoja. Sedengkeun Kalabolong ngajungkel nangkarak bengkang bari panonna burial buncelik sarta bahamna calangap. Manehna teu bisa nyawara sabab hulu angeunna pisan anu katajeh ku sukuna si Wanoja. Nyababkeun napasna eungap. Ambekana ngonci kana ti koro. Matak teu bisa nyawara. Kalatunggir gancang mundur ngadeukeutan Kalabolong. Dia teu naon lur? Tanya Kalatunggir. Aduh, teu naon, ukur ada eungap euy. Kalabolong ngagurinjal hudang sanajan ambekanana masih karasa eungap. Bangsat, dasar anak bedul sia di badaran sia. Hiot! Kalatunggir ngagajlang bari ngagero tarik cara tadi. Barangna ngaheumbat. Di luhur rek narok kana sirah si Wanoja. Si Wanoja gancang malik bari leungeun ngagentak ngaleupas tenggelan sinar hejo sakolepat cara tadi anu hese pikeun di titenanana. Plesat wudes. Sinar hejo leutik ngahanca dada Kalatunggir. Awak Kalatunggir maclang tuluy labuh jungkir balik dua kali gedebut. Gunakeun jurus palang jiwa euy, urang tarajang babarengan. Gorowok Kalabolong anu ambekanana geus longsong deui. Udang Kalatunggir, cek Kalabolong sabab nempo dulurna eta teu daek gerak saeutik ge. Panon leutik Kalabolong menelik ningali haseup ipis ngelun tina sakujur awakna Kalatunggir. Awak Kalatunggir susut kawas nu kaalaman ku kalapuser. Delila Kalatunggir ge tiwas dina kayan awak anu karitulang dibungkus ku kulit karijut kawas si kalapuser. Sanjaya nu milu nyaksian kumacrek. Saha sabenerna ieu Wanoja teh, tapi kami bana ilmu kawas kitu. Bangsat, kurang ajar jahanam dia. Ajeun geus nandasa dua dulur dewek. Udang nyawa dibayar nyawa. Nyawa anjeun bakal cabut ku dewek. Ciat. Kalabolong ngulinkeun bedaug rubakna wung 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 wung. Bedaug ngahiung tarik muih di luhur. Tuluy muih ka belah kenca ka belah katuhuk. Kahanap tuluy ka luhur deui sorana kawas ribuan engang anu keur ngamu. Hiuk 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 wut 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 seak. Kalabolong ngahumbat-humbatkeun medaugna pulang anting saborak kali ngurung sakujur awak si Wanoja. Tapi si Wanoja gancang ngajat ka tukang bari ngadorongkeun dampal leungeunna cara tadi. Atuh Kalabolong embu ngarandapan nasib kawas dulur-dulurna. Manehna gancang ngacaul ka luhur nyingkan sinar hejo sakolepat anu meh bae teu katenjo ku panonna. Ti luhur manehna dorongkeun leungeun kencana hiuk bu. Saranggeum angin panas tenggelan jarak jauh ngadius tarik ngarah ka si Wanoja. Si Wanoja sakali ieu mah teu ngejat
manehna gancang ngadorongkeun leungeun kencana bari dampalna meber. Seor gelebug. Kalombang angin tarik ngagelebug mapag datangna tenggelan jerak jauhna kala bolong. Wut gelebug wes tes bray. Dua angin tenggelan jarak jauh teh buyar di tengah jalan. Kala bolong nyirorot turun manehna langsung ngawangun jurus langir nyeret bangkong. Medogna nyorocos gancang rek nurih kana dadana si Wanoja di baju hideung totol-totol. Orok kaya si Wanoja gancang ngagiwar ke belah kenca tuluy 2 kali salto ka tukang ngagunakeun leungeunna. Wutuk plak-plak jeleg. Tapi karake ajeg nangtung hiji sinar beureum kawas susu ketumbak datang lir kilat ngahanca pisan kana beteungna. Eta sinar teh dilepas ku leungeun kencana kala bolong sabaktu si Wanoja keur jungkir balik ka tukang. Ceger si Wanoja dadalik degan leungiteun kasaimbangan awakna. Dina kayan kitu kala bolong ngagajleng bedog rubakna dihembatkeun keukeuh kahayangna narok sirahna si Wanoja. Tapi si Wanoja teu cicingeun gancang leungeun katuhuna ngadorong ka hareup hiup wut plesat des. Sinar hejo ipis sakolepat ngahanca dadana kala bolong. Bedog rubak anu sajengkal deui meh-mehan meulah sirah si Wanoja jadi macleng kageungkeun tarik. Bareng jeung macleng awakna kala bolong. Celeng juralit blug. Kala bolong ngusak dibanting tarik teusik deui. Sakujur awakna ngelunkeun haseup. Nasibna teu beda jeung 2 urang dulurna nyaeta Kalapuser jeung Kalatungir tiwas dina kayaan kari tulang dibungkus ku kulit. Si Wanoja nu geus sasiang ngarubuhkeun 3 lawanna eta katempo dadalik degan. Rupana bae sinar beureum tenggelan saktina kala bolong teh natuan awakna ti jero. Si Wanoja muntang kana dahan tangkal kai tapi turna nyerocot ngageter antukna manehna bluk bae diuk nyarande dina handapeun tangkal. Awakna katempo ngageuneukan ngabiru beungeutna pias semu biru. Panonna oge rubah jadi semu gurat beureum. Si Wanoja teu walakaya. Leuleus awakna. Tanagana musnah manehna ukur nyarande kana batang tangkal kai bari cenghap-cenghapan makanana. Lamun cenah seug datang musuh atawa lawan nu sejen pinasti bisa dipastikeun manehna moal bisa pikeun ngalawan deui. Waduh, manehna tatu lumayan parna sigana. Aing kudu gancang nulunganana samemeh manehna tiwas kawas 3 lawanna eta. Geurentes Sanjaya dina hatena. Tapi karake Sanjaya rek turun ti luhur tangkal pikeun nyampeurkeun ka si Wanoja. Panon seukeutna kaburu nempo aya sakolepat bayangan datang ngadeuketan si Wanoja. Aing datang geuning, sahanya? Sanjaya tu ngarengkog nahan heula paniatanna pikeun sawatara waktu. Hiji bayangan ngolebat gancang jeleg nangtung di hareupeun si Wanoja dina jarak 7 lengkah. Eta jalma teh si horeng mah saurang awewe tengah tubuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Geuning aya si Nyai Hungkul.
Da kami teh ieu teh keur ngudag-ngudag si Kasep asa ngolebat ka belah dieu keur tadi teh. Nah geuning ka belah mana si eta mah sok kitu sok ngajak ucing sumput wae ka ibi teh ih. Ih si geuris kunaon mending ngalempreh kitu atuh. Gering kitu nya abus angin gitu atawa kumaha ieu teh. Kunaon nya? Uluh itu aya nu maraot geuning. Aya bangke 3. Layon saha nya? Mari darugul kitu. Anak paogah gitu. Aduh kumaha ieu teh nawaran ieu na ka pamiarsa we nya. Pamiarsa mangga atuh jarajan heula ieu. Awugna mumpung haneut keneh amis raos kareueut matak dedeyeun. Ieu awug ibi mata ieu. Urap jagongna sok haneut keneh ieu sami raos geurani mat. Da ieu teh waktosna kabujeng seep. Pohara pamiarsa kuno rojolna bisar witu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana bae ayana pamirsa anu karasep aa teteh ece akangnya ambu abah oge sadayana anu garagah karasep garilis. Panginten sakitu heula dongeng sanjayana nya carios tapak siluman bagian umunggaran. Cag urang teuneun di haneulem sieum geusan sampeureun urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana anu tetep satia manco satia ngadangukeun oge ngantosan padaran-padaran dongeng aki. Hatur nuhun pisan mugi sadayana nya dipaparinan kasehatan lahir sareng batin jembar manah gampil rizki tebih tina balai oge dipaparinan kelancaran segala rupi urusanana amin amin ya robbal alamin. Tacan tiasa aki ngabsen heula pamirsa kewenya bagian kedua urang ngabsen deui sapertos biasa. Salam atunya ka sadayana anu satia manco anu ting darepong di bumina sewang-sewangan tenapi di kantor di tempat damelna nya ngarencangan anu nuju begadang anu nuju tugas oge anu nuju piket tenapi anu nuju ngalemur pamirsa nya. Salam ka sadayana pamirsa manco mania di mana bae ayana. Ulah hilap murid aki anu bungsu oge nuju diajar ngadongeng di channel dongeng Mang Otong nuju medar dongeng jurig dongeng siluman dedemit leuwih buyut karangan aki. Mangga dibujang we ka ditu bilih aya nu resep dongeng jurig mah saseureun sabenyeureun upami aya keneh seueur lepatna nya dimaklum bae margi nuju diajar keneh. Sakitu nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.